Jadi sawarga mah si orang katingali tina tujuan hirup teh kuda ridho Allah, sawarga mah lain tujuan eta mah akibat eta mah. Sawarga mah cara kahampangan mah lain tujuan, akibat. Datar aya jelema nu sejak kaula nginum sablek ngarah kiihna gede tara. Nginum mah sing teratur engke ge bijil sorangan, oke. Sai mah cek ajengan baheula mah make bahasa suluk. Ari make ridho Allah meunang ridho Allah mah ujang masing hirup mah petek ngagoler dina kolomeran ge ngeunah we. Ngeunah. Tapi sabalikna kajen bro di juru bro dipantau rezekina ngalayah di tengah imah jauh tina karidhoan Allah mah eueuh ngeunahna. Malah make bahasa baheula teh kajen cicing dina sawarga Gusti ari eueuh ridho Gusti mah eueuh ngeunahna manya di surga teu ngeunahna. Bahasa suluk kajian ngambang dina neraka ari bareng jeung ridho Allah tetep we teu karasa nyerina. Maksudna mah kajian sagala aya ari teu dibarengan ku karidhoan nu boga alam dunya mah da eueuh ngeunahna. Tapi kajian dahar sore henteu isuk ari bareng jeung ridho nu bogana mah ngeunah. Kudu kumaha jelema sagala aya nu cicing di imah penjara. Geus teu percaya jig aramang ka bancai itu. Imah ibu macan puguh 1/4 jutaan bancai. Urang mah rata-rata boga imah teh genep 8 teh asa pangrajana di lemur teh. Di Bancai mah jaba sisi jalan badag teh baru kalik didinya ibu jeung bapak teu kudu nyewa. 5 tahun, genep tahun, 7 tahun, 15 tahun saumur hirup pek. Moal haru biru sabetahna cicing didinya. Dek naon gawe? Da moal gawe tinggal sare jeung dahar. Pan eta lain jelema teh tepi ka salat teh hayang ulah aya nu ngaganggu. Pek ka didinya tinggal sare jeung dahar. Nah di mana daharna Pak Gojali? Asa kudu riweuh salaparna dibere. Ari baju sasoehna diganti. Naon gawe? Sare jeung dahar. Atuh da nemrak teuing dinya mah abdi teh di imah ge sok nyumput ari anu nagih teh tong susulumputan. Boro-boro hutangna juta hiji juta dua miliaran ge teh idin anu nagih ka dinya. Raja leutik jelema cicing di dinya mah. Nu mawi budak sok rewel atuh ngaganggu teu bisa sare ti beurang boro-boro budak nu rewel indungna nu bager ge teu meunang ngaganggu salakina nu aya di dinya. Da kumaha da lahiriahna mangeunah nu cicing di Bancai mah. Dahar teu kudu meuli, baju teu kudu dipikir, nu nagih moal aya, pamajikan moal rewel, budak moal ngaganggu. Tinggal sare jeung dahar. Nya teu da badag teuing Pak Gojali eta mah imahna, abdi teh sok hayang kiih tengah peuting geus kolot mah, tong keueung ka mana-mana ge dianteur. Malah nu nganterna ge moal bedil. Kapan anu sok dianteur kudu moal bedil teh lain pejabat gede nya. Gubernur, jenderal, menteri di mana ini kan depan sok dijaga ku tentara. Didinya ge da dijaga. Raja leutik ku cicing didinya mah. Betah cicing di Bancai. Teu aya dongengna jelema nu betah cicing di dinya ngarengih batinna ka pangeran. Teu betah Gusti abdi hayang dikeluarkeun ti imah nu badag seperti kieu. Kapan sagala dibere jeung sagala aya? Teu betah. Hayang keluar Gusti. Naon sababna teu betah hayang dikeluarkeun? Sabab cicingna di gedong nu badag teh teu dibarengan ku karidhoan nu boga gedong. Saha nu bogana teh jelema. Jelema nu mana? Nu nyekel kakawasan pamarentah ngaranna. Nu make teu ridhoeun. Dongan we si eta ngalanggar aturan nu boga gedong. Ceuk nu boga gedong teh kami teu ridho ka sia dabongan sia ge teu ridho kana aturan kami. Pek cicing di gedong nu badag nu kami, tapi kami teu ridho ka maneh. Teu betah. Cacak teu dipikaridho ku jelema teu betah hirup. Komo mun teu ridhoeun teh saha? Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Raja bumi jeung raja langit lamun teu ridhoeun naon ngeunahna hirup. Ridho Allah. Di Bancai da kudu kumaha senangna tuh. Tapi teu betah yang dikeluarkeun. Tapi aya di Bancai jelema nu embung dikeluarkeun. Malah mun dikeluarkeun teh ceurik si eta mah. Mung abdi mah betah cicing di dieu teh betah. Mung dikeluarkeun. Cacing karyawan. Ay nari nu digawe kitu teh cicing di dinya. Sarua we ti bangsat leutik tepi ka garong jadug katut pagawena aya di dinya. Tapi bangsat mah adu glager hayang dikeluarkeun da teu betah. Adi polisi mah mung dikeluarkeun ti dinya. Betah we cicing di Bancai. Da cicing di dinya na ge dibarengan ku karidhoan nu boga
nu boga banteuy ceuk pamarentah teh polisi kami ridho ka maneh da maneh gabungan ridho ka kami pek unggal bulan cokot duit jeung beasna 4 bulan sakali ganti baju jeung sapatu 3 tahun sakali naik pangkat mun eueuh halangan maneh paeh tong ngariwaan pensiun keur anak jeung keur incu kami teh ridho ka maneh teh da maneh ge ridho kana aturan kami ngeunah nya Bu nya cacat cicing dibanteuy ngeunah masing dahar sore ente isuk baju tamal tebok ti ditu ti dieu nikmat we ari dibarengan ku karidhoan nu boga bumi jeung langit mah kajenting gedongna sigrong mobil na ngemplat duit na numpuk di bank jeung di hanapeun kasur eueuh ngeunahna lamun jauh tina karidhoan nu boga bumi jeung langit nu masak bakating ku bisi poho ku nu maha suci ditemong-temongkan ku Kangjeng Nabi tapi ka disunatkeun ikrar sasalat sakali mah nun Gusti salat abdi puasa abdi zakat abdi haji abdi tani abdi dagang abdi jeung usaha abdi sadayana ge Gusti taya kajabi iwalti dilakukeun soteh lillahi rabbil alamin inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin naon teh pangna disunatkeun ku Rasulullah mere perhatian ka kaum muslimin khususna ka muslimat ka manusia umumna ulah salah jeung ulah nyimpang paniatan dina ati boro-boro make jeung ibadah nu langsung kaya ning salat ti mimiti hirup tepi ka paeh teu aya deui nu dek diudag-udag iwal ti karidhoan Gusti Allah ngan Allah moal mikaridho ka jelema lamun eta jelema teu cicing dina jalan nu dipikaridho ku Gusti Allah dek mikaridho kumaha dek mikaridho kumaha sakali deui tujuan hirup muslim mardotillah nyaeta karidhoan Gusti urang hayang hirup dina ridho Allah hayang paeh dibarengan ku ridho Allah mun beunghar hayang bareng jeung ridho Allah mun miskin hayang bareng jeung ridho Allah mun pinter hayang jeung ridho Allah mun bodoh oge hayang jeung ridho Gusti Allah kumaha tu pagagali semua hendak didinya tempat na sumber na pandina karidhoan Allah kabagjaan jeung kabahagiaan sun abdi enjing mah dek ngala rak geura ala ngan wayahna sanajan ibu boga duit boga ilmu boga pangkat keur ngudag-ngudag jeung keur ngala karidhoan Allah moal dibere ku Allah teh lamun duitna ilmuna pangkatna kabeh sawadeun Allah tegasna teu dipikaridho ku Allah lamun hayang menang karidhoan Allah wayahna urang sadayana kudu aya dina jalur nu dipikaridho ku Gusti Allah seueur jalanna mah jalan pikaridhoan Gusti Allah teh ayeuna ge ngaji awan-awan bae mah pandai kudag ridho Allah nya teh kudag ridho Allah urang salat hayang menang ridho Allah urang puasa hayang menang ridho Allah urang munggah haji hayang dipikaridho ku Allah urang ngalayanan suami hayang dipikaridho ku Allah ngalayanan garwa hayang dipikaridho ku Allah ngurus anak hayang dipikaridho ku Allah kan kitu sadayana oge 1 juta jalan pikeun menangkeun karidhoan Gusti Allah namun bisa gedengeun eta anu sok kateler-teler teh nu ku Allah dititip-titip jalan nu bakal dipikaridho ku Allah teh taya kajabi nu paling pokok mah Ibu bisa dengan ibadah pribadi nu pokok naon cing kahiji tanggung jawab ka dirina jeung ka kulawargana ka anak ka bojo lamun lalaki lamun istri ka anak ka salaki sadayana digiring misalna kieu ibu teh jadi ahli ibadah di bumi ibu teh hiji we pembantu ibu teh nyahoan ibadah tapi cicing di imah ibu wayahna tarima panyepret ti pangeran ka ibu wayah mangkaning dina danget kiwari keur usum boro-boro pembantu jeung batur salemur ibu teu saeutik salaki ka pamajikan teu metu ngajak bener teu metu ayeuna teh keur mejeuna kalengitan ku harga sadarea harga kiai leungit hargana tapi ka ngomongna 7 jam pidato da teu kadenge santri keur leungit hargana inung bapak keur leungit hargana dihareupeun anakna ketika hampir jable inung bapak nyarek anak hare-hare keur leungit hargana nu kacida jalan nu bakal dipikaridho ku Allah nu kacida dititip-titip ku nu suci awas titip anjeun diri anjeun sorangan titip
anak anjeun, tanggung jawab anjeun. Mangka ning kiwari keur mujeuhna. Kumargi sakitu kaum ibu sadaya dina ieu pangajian, urang saeutik we urang mah. Ayeuna urang ningkatkeun kadaek dek udag ridho Allah teh urang ngagiringkeun putra ibu, sina nyahoeun harga indungna, sina nyahoeun harga bapakna. Putra ibu teh sing uningan boga indung teh ieu hargana ku aing wajib dihargaan. Ceuk anak teh ieu bapak aing nu ku aing wajib dihargaan. Sakitu ge geus gede ibu teh ibadah teh tanggung jawab ka putra teh, insyaallah Allah bakal mikaridho. Bakal mikaridho. Ibu kagungan putra, tak putra teh sing nyahoeun ieu teh indung aing. Aing nu wajib tanggung jawab. Ceuk putra teh ieu teh bapak aing nu kudu tanggung jawab. Lain tanggung jawab dahareunana wae. Tanggung jawab harga dirina jeung tanggung jawab kehormatanana. Da budak ayeuna geus teu pade hayangan ngahargaan ka indung bapana. Lamun indung bapana leutik mah da kajen ngaku ka batur indung jeung bapa teh. Tah eta teh nu lepat teh, tong wae nyalakeun budak lepat urang we. Naon lepatna sing? Ibu teu aya martabat jeung teu aya wibawa di paeuneun putrana. Nama kita aya wibawa lepat ibu ku anjeun, bongan baheula ibu teu kungsi ngahargaan ka indungna jeung ka bapana. Pan Kangjeng Nabi da dawuh kitu, pikanya anak anjeun teh. Ngan lamun anak teh nyaah ka anjeun, eta teh wayahna bongan anjeun teh nyaah ka anak. Ngan lamun anak teh ngahargaan anjeun, eta teh bongan anjeun bareto teu kungsi ngahargaan indung bapa anjeun. Teu kungsi ngahargaan. Tah sakedap deui na bade mayunan lebaran, eta teh kasempatan nu pangsaena keur ngadidik anak. Dipingpin ku ibu. Komo lamun bapana geus aki-aki mah anak kan geus teu hayang ngahargaan justru didinya sakali deui tah dek lebaran sakedap deui manfaatkeun ku ibu sareng ku bapa. Anak teh sing teu kaboga keyakinan dek udah ridho Allah itu. Ceuk anak teh, indung aing, bapa aing hina luar biasa. Ukur tempat panghinaan batur di mana dina undangan batur mengajajar parasmanan bapa aing ukur diuk di dapur. Di mana dina pasamuan bapa batur mah jeung indung batur ngajajar jeung jelema nu terhormat deui. Bapak aing mah jeung indung aing ukur ngumahan wadah jeung ngomean susukan. Eta teh anak teh sing ngarti teh. Ngan moal hartos ari teh dipapatahan ku ibu ti budak keneh. Ceuk anak teh keun ka bapak aing jeung ka indung aing teh batur nu ngahinana aing nu dek ngahormatna. Anak nu kudu tanggung jawab leuwih ti heula. Eta kitu peta ku indungna dididik. Bade lebaran, bade jumaah di deukeutanana dangdanan. Salaki duges pikun teh dari geus kolot mah pan jelema teh balik deui ka ngora pan, balik deui ka orok. Tapi orok mah sanajan kiih di mana-mana ge di ciuman we ku sararea da kan boga dosa, da tara aya jelema nu ka aki-aki geus pikun make jeung ngagalentoran. Deukeut ge teh hayang teh sing da ngamakanna ge geus panggili jeung ora anu keur ngajuru. Dangdanan ku ibu teh. Salaki teh cokot anak nu panggedena jeung nu pangleutikna ujang dek jumaah bapa maneh barengan ku maneh. Di sampingan ku ibu bisi bolong ti tukangna geus pikun mah teh nyaho. Ieu masalah ki keur mah eueuh kaboga ilmu teu pati aya init ka masjid nyerangan make senal sisirangan nu kenca ka katuhu nu katuhu ka kenca kopeah ngagigir kumis hiji dua bari pinuh ku bodas kuntu geus teu dikosrok da puguh tinggal hiji lempang gagaleongan kampet 7 mulut teu diseusuh kancingna geus aya genep likurupana nu koneng nu hejo nu bulau iga ranteng siga gambang takoleun suku kadaplak persis munding mentas katugak samping bolong bari digelengkeun di sisi mejeusna we batur ngahina teh sana salahna indungna jeung anakna bongan teu ngahargaan salakina ari nu dek diudag ridho Allah dek dipelebahna ridhona Allah da jalan nu dituduhkeun ku Allah geus jelengkahan da Allah hesena ibu dangdanan ku ibu reketek di sinjangan abah ke urang meresan heula kade ujang ku indungna anak sina nempok itu cek bahasa modern mah metode persuasif contoh lisanul hal syahidan sisiran salaki teh ku ibu nunggus kalau teh omekeun kopeahna kancingkeun bajuna ke abah urang sampingan heula beuberan sampingna ieu sendalna anturkeun tepi ka panto pek ibu timbang terima ka anakna ujang bawa bapa maneh rek ka masjid teh geneng ku anakna kajen hina kumaha cek anakna pek batur nu ngahinana aing nu ngamulyakeunana jadi tepi ka masjid punten ka batur punten pun bapa bade ngiring calik di dieu ya Rabbana kira-kira entong jelema cacing ge bakal nyingkir nempok budak ngora nu kitu ka bapana
Punten pun bapak bade ngalangkung anu ku batur dianggap hina teh aku anakna dijieun raja mangga abah di cali cicing di tukangeunana sadiakeun saputangan bisi batuk teh bisi naon teh keringetan susutan ku anakna ti tukang samasjid eta bakal ngiblat ka jelema nu kitu cek batur teh hina lahiriah nama eta budak teh tapi pohara ka bapana teh sangat lak mosan ge disusut balik ti masjid tungtun deui bapana dek ka imah awas ya anakna kudu ngarti. Misalnya di jalan dipegat ku jenderal 7 likur bintangna abah kali kala ka dieu urang ngaleuteulah jeung kuring ye ieu rokona bah ieu cikopi susuna bah jawab ku anakna dan nu pikun mah hese ngartina kumaha ceuk anakna agung pangapunten hatur nuhun jenderal sanes teu bade nampi namung widian jisim abdi bade karorompok heula pun biang ngantosan dirorompok engke bade ngadeuheus ka dieu da bakal ngalangak jenderal lagi eraeun lain era ku budak era ku Allah. Lain nalak tapi hargaan inung di imah nu ngalepaskeun bapana ke masjid cek batur teh salikeula ka dieu tong pungkal pengkol jawab ku anakna sakedap bade wangsul heula pun biang ngantosan dirorompok kurunyung teh salaki nu pikun teh digoneng ku anak nu teu boga sarua saraya teu boga tepi kalawang disambut ku ibu assalamualaikum cek ibu ka salaki nu hina cek batur teh cek salakina waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh cat sukuna kana bang barung alhamdulillah inungna geuat susut ka sang salakina hareupeun irung anakna geuat goneng salakina gek salikeun dina sama bapana teh aya naon-naon di tengah sakieu buktina teh geura ngaleueut ka dinya bukakeun caina nu dina gelas teh cai herang neueun tehan insyaallah kuring teh dek nangan heula rezeki wayahna ujang atuh can aya naon keur abah eta kadepruk munjungan ka salakina sing boga keyakinan ibu puperiheun salaki aing da ku batur dihina ku aing rek dimuliakeun kadepruk nyuh kana lahunan salakina bapana hampura kami ti jumaah kamari tepi ka jumaah nu ayeuna urang teh puperiheun di alam dunya hina piraku di akhirat kudu hina 2 kali cek salakina kami nu kudu dihampura ku maneh teh anak lalajo kabeh nu awewe jeung lalaki tak kudu laweh kabeh ge kakara cengkat indungna kadepruk anak ka indungna ma lahir batin abdi teh ngarepotkeun emak teh tikeur dilebet patuangan keneh wa wasainal insana biwalidayhi cek anak teh hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini emak teh adu belajar ngandung jisim abdi teh abdi lahir ke alam dunya ngonang kocak dengek sareng citangis emak abdi hirup di alam dunya 2 tahun cipinarup emak disadap ku abdi wa fisaluhu fi amaini upami teh emak teh ngampura ka abdi teh rugi dunya rugi akhirat emak cek anak teh kumaha cek indungna dihampura ku emak jeung ku abah tapi sabalikna emak hampura ku maneh emak teh teu bisa nyakolakeun teu bisa masantrenkeun mun maneh bodoh teh emak nu jadi sabab lantaran emak miskin omat ujang ulah nuntut emak di paeun Allah jaga dina panto hisab utan usik eta usi imah tangga nu kitu teh malaikat bakal turun kabeh ngahargaan jelema nu kitu tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amrin salam. Dan aku Allah terido ka jelema kitu di mana Allah geus ridho sagala nu dipikah hayang dibikeun ku Allah Rabbul Alamin. Kaum ibu, kaum bapak sadayana ku pangemut simkuring taya tajabi iwal ti ayeuna urang ngaweuteukkeun deui kayakinan iktikad jeung akidah urang sadayana. Awas ibu ti mimiti hirup tepi ka paeh saya nu dituju ku urang sadaya iwal ti hayang meunang karidhoan Gusti Allah. Catat dina mana ngan Allah teh moal ridho ka urang teh lamun urang hirup jeung paehna teu piridhoan Gusti Allah. Kade lain dina duit, lain dina pangkat, lain dina ilmu, ibu. Lain sumber kabagjaan teh ayana dina karidhoan Allah, ayana teh. Ari jelema nyangka duit jeung ilmu jeung pangkat. Ih, lain ulah tek ala duit, ala ilmu, ala pangkat. Tapi da lain tujuan eta mah. Mun teu meunang tong amak da lain keur ka sararea. Rutina uraian ti simkuring tong panjang-panjang teuing cukup simkuring gaduh keyakinan insyaallah tepi kana hate kaum muslimat nu hadir di dieu oyang hatena kira-kira jelema nu ipis iman ka bina-bina lamun teu rumasa kana kasalahan-kasalahan nu ku simkuring dikapayeunkeun tadi da lain ibu unggul nu salah teh kokojana salah simkuring nu mawi ieu uraian simkuring nu benerna eta teh tina agama nu kaliruna mah tina kakaliruan simkuring sorangan mugi-mugi Allah ngampura nun Gusti awan-awan bae mah abdi Gusti teh nyebarkeun agama Gusti
atau paling henteu santuntuna jelema nu geus ngucapkeun syahadat teh ngaku-ngaku Gusti atina yen loba pisan kakaliruan teu bisa ngalaksanakeun amanat Gusti. Boh nu pribadi, boh nu umum kumargi sakitu lautan hampura Gusti kucurkeun pangampura ka abdi Gusti sadaya. Sok urang babarengan ngadua jeung sing kuring sing ikhlas ngadua anak tuturkeun. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kama anta ahlu salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama huwa ahlu nas'aluka Allahumma bihaqqihi an tughriqana fi lujjati bahril wahdah hatta la nara wa la nasma'a wa la najida wa la nuhissa wa la nataharraka wa la naskuna illa biha wa tarzuqana tamama maghfiratika wa tamama ni'matika wa tamama ma'rifatika wa tamama mahabbatika wa tamama ridwanika salli wa sallim wa barik alaih wa ala alihi wa sahbihi adadama ahata bihi ilmuka wa ahsahu kitabuka birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah, amin. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma ighfir lahuma warhamhuma wa'afihima wa'fu anhuma. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma ighfir li wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.